nanaonan gande untuk kikieuan dewa kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa kunaon bapak aing ngeluh ajukan aing mangisuung nuhun agan nanaonan gande untuk kikieuan dewa kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana di mana wae juragan jatuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain karang kedut tuh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah ari ulung aduh edan sia kalakuan teh sia teh siksa jalan makin kumaha agar waras paham bura ngalunyak dihantem siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok juri sia ya lemah sia teh ada cacing ya lama nah budak nyalukan indungna gitu ma lah naon si lain nyao ka dieu geura aya sora nu ngajelengeng sada sora raket bawa dulu moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya suara naon le ya lama tah kadenge teu sada kopi tong bener sih teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan yang serikan goblok
nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh teh mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon ngarasana teh jabrik meureun kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis nya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kejawa gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pada dijualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Nok Lenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana cece basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belenggu nya aing ge nyaho di masjid ya
manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agak lain katulah Katolik menurut teh maneh agama naon Islam cing lamun bener siling agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh can ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna pakai yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah teu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam aya rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalander nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka pageto aing mah lain geus pageto deui geus nganyang kalioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni jadi gitu nya anu luak leok pamadeganana gini teu istiqomah aduh bener oi iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek siapa
sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan, naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melang ngetik oro, tapi heuh eta aduh ampun. Sapuluh naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu na mah ku balalan tapi salah ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh apa mah naon ya jelema ya tuh ya kaharti tauhidna euy tuh kaje kerja kaharti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeun goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teungeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet bener sia what usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tak tak ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot
Goreng telan we. Atau gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan we. Kamana we kana siang we. Boy, hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tak. Ya Allah. Tuh, weh, hai. Tapi ya kok weh. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wait, tahan. Tuh, aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung butik kotok deui. Alah. Watak ya kutu. Wait, tuh, wait ya. Anjir. What ya? Ayo. Watak. Ayo. Nah, saya tengah jangan bibir aing we. Itu lain ditaki saya teh. What ya? Anjing. Ya, tak ya, wah ya, tak ya, aduh, alah, aduh, alah, aduh, aing macam ni kedua bibir ke skandal teh nyeri anjing, alah, aduh, anjing. Duh, kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh, tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun juragan Gatot Kaca oge pangguli. Naon, mangih musuh sok itu beratna. Aneh henteu lamun deungeut ti kajauhan, dadeuk mah aneh atuh. Ajianana teh leukilat Wajra. Saha teh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teueulanana atuh teu ditu teh kilat Wajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai keunana teh borbot.
runtuh ku ajian anak lain orang gaji udah itu terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong KB cinggel leneng eta Satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu Satria cenah nu diikat guru na teh tari dia urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sararieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Panca Braja dak curalit Silaing teh karepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Panca Braja ceblon ka dewek kusak kekerepengane cing jiga ayeuna Allah pira ku panisuk balik jadi sok heuda meureun pasar teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majek kadupak atuh sok ayeuna siap nah can ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana ka batur je mah kadupak sia ngambek aing molot sok ngambek lagi nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy ya ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat teh sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun tau ngahampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada moal neungeun nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh boga ajian kilat braja kilat braja cetek Panca Braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta jian tapi rasakeun kilat bajra sok sia
baru kana ilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan aing ilat bajra hutang pati dibayar pati ilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh Pancabraja nya Pancabraja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring malah ngagoler aduh kekerepengan malah dawujeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nya anjeun oge geuning kilat bajra deleukeun aing ka bejiga tuh walah Pancabraja 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 woi Pancabraja walah Pancabraja sesam beda-beda teuing si teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing